Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur ti lembur barayati kota. Tepang deui dina channel Api Handy Official. Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri tiasa nepangan hidup sadaya di. Insyaallah dina dangat ayeuna urang medar perkawis nopal. Tah dina ieu video simkuring bade macakeun salah sawios sempalan nopal nu judulna teh Demung Janggala karangan Patatang Sumarsono. Sumangga wilujeng ngaregepkeun lajeng wilujeng nongton kanggo sadayana. Isukna di dayeuh Ibur aya karamanan ampir nyulusup ka padaleman. Prajurit dikeprak sangkan leuwih taki-taki. Ulah tepi ka kabongohan kuno anu nyiliwuri. Meh saban tempat tiasrek dipariksa bisi aya anu matak curiga. Geus puguhing jalma anyar pinanggih anu ngaliwat ka dayeuh mah. Kabeh dikumpulkeun di alun-alun. Bisi aya di antarana anu bakal jadi ulon-ulon kaributan. Kitu deui tempat urut begalan patina Mamang Darga sabatur-batur dipariksa gemet pisan. Jungkrangna diturunan, grembalna dicacaran, tapi tetela bangke karaman teh henteu kapanggih. Ukur aya urutna ledug jeung pinuh ku getih. Yakin si laing Darga yen si bangsa teh geus modar, Juragan Patih mariksa ka bawahanana anu penting tadi ka bagian jaga. Leres juragan, kutiluan dicahcer dugi ka awakna rangsak, lajeng manehna ragrag ka dieu. Ka kuping pisan ngagebutna oge tembal prajurit Darga. Tapi geuning ayeuna eueuh buktina, ceuk Patih sungsang. Sarerea taya nu ngabijilan carita, ukur silih pelong. Mun nya modar kudu aya bangkena atuh. Rupina tos seep direcah ku ajag Juragan Patih. Nah nya ketu. Cing, saha anu penting tadi ngadenge ajag babaung di lebah dieu? Abdi juragan eces pisan ka kuping ti rorompok. Kinten-kinten tos ngagayuh ka tengah wengi. Leres abdi ge tos taki-taki bilih ngaranjah deui ingon-ingon sapertos anu kajantenan dina minggon kapengker. Ajagna hajat ka lembur anu mawi teu aya. Dugi ka subuh abdi ngintip di buruan tapi lebeng teu aya nu nembongan. Ka kuping babaungna teh mung dugi ka kaleresan ieu jungkrang. Jadi ku ajagnya. Tapi naha meuni teu nyesa saeutik-eutik acan. Rupina ajagna seueur juragan, margi sakali ngabubuhan teh sok dugi ka aya welasna. Malih likur ketang omong Mamang Darga pikeun ngayakinkeun dununganana. Ku sababuntu teu manggih raratan, akhirna mah maranehna unggah deui tina dasar jungkrang. Kade di wates dayeuh ulah aya nu balangah. Ulah tepi ka kajadian kawas peuting tadi. Aya karaman asup tepi ka teu kanyahoan. Puguh wae di dayeuh teh beuki harengheng. Karasa pisan tagiwur jeung matak bangreungna. Keur mah prajurit anu miang kapakidulan oge tacan marulang deui. Katurug-turug di tempat anu nampe ka padamelan aya riributan. Atuh
sarerea diperih pati sangkan leuwih iatna. Listayu oge pipikirana ngarasa kaweur sabab dinten teu oge apan manehna anu jadi biang ririwuhan teh. Kumaha pibalukareunana lamun seug pangawulaan uningaeun kana kajadian anu sabenerna, omongna dina jero hate. Kitu deui si Ibi, manehna ngarasa tagiwur kudua kutilu, kumaha lamun akhirna kabeh kaboker yen anu jadi sumber mamala teh ayana di imah aing ceuk pamikirna. Nya pan sidik yen Raden mung diteangna ku gulang-gulang teh di imah aing pisan. Lianti eta manehna ngarasa sedih anu pohara. Masing kalah kumaha oge si Ibi ngarasa yakin pisan yen anu datang teh budak asuhanana Bareto. Tapi naha enden ayu jiga anu teu asak jejehan kalah der ngutus gulang-gulang. Dedeh teuing Raden satebih-tebih bade nepangan tuang raka tapi bet kalah disampakeun pati. Nah atuh Raden nanasiban salira teh bet salamina katidrasa. Hapunten Ibi Raden, Ibi tos satekah polah midamel tarekah supados enden ayu percantenan yen Raden jumeneng keneh tapi gening teu tiasa. Lamun keur nyorangan si Ibi remen cerik bangun anu kanyerian. Manehna remen cerik bangun anu kanyerian, manehna keukeuh ngarasa dosa sabab teu bisa nepungan hiji adi kalanceukna anu geus papisah welasan taun. Hiji poe si Ibi rek balik ka imahna. Manehna kacida ngarenjagna barang nenjo jelema keur ngalangsud lebah golodog dapurna. Meh bae ngoceak lamun ituna teu kaburu malik terus nyang hareup ka manehna mah. Raden pokna bari terus nyamperkeun anu keur ngalangsud teh ku manehna dijungjungkeun lalaunan. Rupa-rupa rasa pagalo dina dadana sieun aya watir aya. Ibi omongna laun. Naha tega hianat ka kami. Raden omong si Ibi tandes najan sorana laun. Sanes Ibi tapi tuang raka. Demung melong sorot panona geus mimiti surem, papakeana geus rubat rabet, balas tika karait, beungeutna oge haropak tur kucida kucalna. Enggal kalebet omong si Ibi, ceuk sangkaanana di luar mah inggis aya nu nganyahoankeun. Da puguh geus teu bisa nangtung-nangtung acan. Waktu dibawa ka jero teh mani teu sirikna diseseren. Sanggeus aya di jero, pribumi gura giru nutupkeun deui panto. Aya ka aneh anu harita nyampak dina dirina. Sangkilang keur nyang hareupan jalma anu dipikanyaah ti bubudak. Dina kaayaan tatuparna si Ibi geus teu hayangeun deui ceurik. Bisa jadi geus beak piceurikeunana. Si Ibi gancang naher cai. Geus kitu terus nuras lebu keur ngumbah anu taratuna. Korleng kapipir rek neangan babadotan keur naplokan anu raheut garudawang. Ungtungna teu dibarengan ku rasa geumpeur teusing. Estu antare pisan sakur nu dipigawena teh. Nah Ibi ridho ngurus kami anu geus batan sakieu. Duh menah
tong naros kitu lillahi ta'ala Ibi ngarasanan salira teh. Ibi nah si Acek bet kitu peta nah bet nitahan gulang-gulang pikeun ngaraponan kami. Raden teh lepat hartos. Salaresna tuang raka mah taya maksud ngaraponan salira. Omong si Ibi bari terus kumanehna dicaritakeun deui naon pangna listayu nitahan gulang-gulang. Ibi da ayeuna mah geus kieu buktina rek kumaha deui atuh. Si Acek angger nyekel pamadeganana teu daekeun ngaku adi ka kami. Sanes tengangken tuang raka teh tapi anjeunna teh teu acan ngaraos yakin apan kapalaina teh jonghok heula sareng salira. Namung nah atuh Raden teu kersa wae nepangan. Ibi oge ngaraos mengkeneh naon anu janten alesanana pangna Raden keukeuh teu kersa nepangan raka. Da sanaos Raden sumping ka padamelan oge sanggem Ibi mah da moal matak barubah ieu asal sumpingna sing langtip. Demung ngahulang sakedapan najan akhirna mah teu burung nyoara. Asa tacan waktuna lamun kami kudu cacarita anu sajalan trahna pisan. Kieu wae atuh Ibi ayeuna mah kami boga barang anu kudu dipasrahkeun ka si Acek. Jung anterkeun ku Ibi sakalian sebutkeun yen kami masih keneh aya di dieu. Omongna teh bari ku siwel ngodokeun ramo kana jero sabukna. Tah ieu Ibi. Raden, di mana kenging ieu barang? Ceuk si Ibi bari ngajenghok. Manehna apaleun pisan kana eta kongkorong anu cikeneh ditembongkeun ku urut asuhanana. Ibi apal kana ieu kongkorong? Atuh kan tenan, eta Kang Kalung Enden anu dirampas ku begal anu nelah demung janggala tea. Tapi ayeuna nabat aya dina panangan Raden. Ibi kadieu sing deukeut, kadieu Ibi. Omong demung si Ibi diuk nangised. Ibi apan demung janggala teh kami tea? Jeleger lir gelap tengah poe ereng-erengan anu nyamber kana mun-munan. Barang ngadenge kitu bisuai si Ibi ting jengkang. Nah bet asa beuki tepi kahartieun ieu teh. Ibi juk bejakeun ka si Acek yen demung janggala teh surapamungkas tea. Bejakeun deui yen kami aya di dieu bari geus taya peta pikeun naon-naon. Komo ngalawan mah. Tapi mun si Acek keukeuh wae ham-ham pek embarkeun sangkan prajurit ti padaleman embrag ka dieu. Kami moal ngejat sabab geus ngarasa cacap kapanasaran. Gening tarekah kami pikeun nepungan lanceuk anu jadi panyileukan berang jeung peuting teh. Ukur bisa samet dieu. Mangga ku Ibi bade didugikeun Raden. Namung Ibi teh asa gaduh keneh kapanasaran. Sarengna deui bilih Ibi katarosan ku tuang raka. Kumaha Ibi? Naon margina Raden bet milih janten Karaman? Kami hayang mulangkeun ka Nyeri. Kami teh asa diteung-teuingan deungeun. Indung bapa kami tepi ka ayeuna taya raratanana.
kami nandangan kasangsaraan anu kacida panjangna, hirup kadungsang-dungsang, kitu deui jeung lanceuk anu ngan eta-etana kapaksa jadi papisah. Anu matak tibareto keneh dina hate kami geus aya niat hayang mulangkeun ka peurih. Najan geus ngalempreh taya daya, tapi ari sumangat hirup nama masih keneh katembong. Ji, ayeuna mah geura tepungan si Aceuk. Lamun manehna ngarasa panasaran, gura giru datang ka dieu. Sugan wae tali duduluran teh bisa nyambung deui, jeung poma kudu dibejakeun. Kami mah moal ganggu kana kahirupan si Aceuk. Da puguh kami ti anggalna keneh geus pada milih jalan hirup sewang-sewangan. Si Ibi unggek bari terus undur keluar. Tah, rupina mah kitu panginten perkawis sempalan nya, sempalan novel anu judulna Demung Janggala karangan Bapak Tatang Sumarsono. Nah, hoyong langkung neuleuman deui atuh sumangga nu kahiji panginten baca nya, baca sing lengkap, baca sing dugi katuntas novel anu judulna Demung Janggala. Rupina sakitu nu tiasa kapiatur. Penak deui dina pedaran-pedaran nu sanesna. Tong hilap like, komen, sinareng subscribe channel Api Hendy Official. Cag ah.